Struktur resensi. Nilikana wangunna biasana resensi teh miboga 4 struktur. Nu kahiji identitas karya. Identitas karya biasana nataan identitas utama hiji karya. Dina resensi film ditataan judul film, sutradara, produser, tahun rilis, aktor, jeung saterusna. Nu kadua ringkesan carita. Dina resensi buku ieu bagian eusina ngagua ringkesan eusi buku, biasana ditataan unggal bab. Cendekna, dina bagian ieu teh nemberakeun eusi hiji karya. Nu katilu tilikan eusi. Nu nulis resensi kudu ngagambarkeun kapunjulan atawa konjolan jeung kahengkeran atawa kakurangan tina eusi